ada aing mah tanggung jawab aing mah. Sok lamun di dinya rek ngabela sok ya. Amuk nu di dieu. Wah kurang ajar. Sok sia hutang pati bayar pati utang bayar wirang. Tampolong kaleng belut di talian sia sok. Tong ngomongan neng gelut sakalian jeung aing. Ayo nu tukang jeung kula. Ayo sia. Sia, erek diserang ke tanah bir pada nyerang Yok serang aing. Wasak. Ajik ya bisa adkir sih hodam naon maneh. Hodam naon. Bisa adkir sih ngabanting. Naon? Hodam naon. Hodam aing. Iya geuning anu sok ngadan jalan naon. Nu koneng. Nukoneng mesin nukoneng perantingan jalan. Oh lelepai salender. Tah eta udah maing anjing meniti nyari aja jangan anjing hebat euy. Tah di dieu cicing gua ingin gebuk. Cicing, wash, cicing, wash, cicing, wash, sia na atuh neugeulah ka bener anjing iya. Bade sok anjing. Alah hebat maneh. Ya hebat atuh aing mah tos latihan yang nayaga. Anjing sia. Paing ana doaing eueuh kodean. Matak aing kana nayaga teh mere. Mere naon anjing? Mere ka susah. Anjing goblok. Oh what? Hayo. Hayo, Wash. sastra jingga dawala oge nala gareng nuju galungan ikang kangge buta-buta. Iya pasar kaya na beki awut-awutan ngepul kaya anana. Nanging tika anggangan iya aya hiji satria pinilih nyata ti Amarta anu kakasina Raden Gatot Kaca. Iya Raden Gatot Kaca nuju patroli kaya anana
Raden Gatotkaca turun nyaeta ti awang-awang. Kanca sing karincing pagakancing jeung saring sapageget kaula ningali ti kaanggangan di pasar kayana reang ngebul kayana kaula aya bakal sampeurkeun kaula. Sia mundur Syad. Ayo Syah. Anjing. Aduh Syah ayo. Kurang ajar Syah. Aduh. Awas. Pot. Syaitan. Ish. Nuntutan kau lah. Wes. Cek aing oge. Eleh wae teh sieun ieu teh. Teh gini-gini ku aing sieun ieu teh. Aing teh atuh heueuh aing teh guruna Gatotkaca ge. Heueuh. Heuy. Cara Gatotkaca. Gitu. Eta ngaranna Gatotkaca Racing. Pokoknya Gatotkaca Racing teh. Pot. Sada teh euy. Pot kaing teh sopan. Pot. Euy. Si Anton gitu. Pot. Euy. Sa euy. Sa didinya euy. Ulah siwa, keur kieu mah korek aing euy. Eta biasana gitu pan. Heeh. Biasanya jual korek lah lingitan deh. Sadinya oi. Pot. Oi. Syah euy. Teu nyaho sia aing teh guruna Gatotkaca. Gatotkaca teh sujud ka aing teh. Kurang ajar. Ya teu nyahoeun. Gatotkaca teh bos abdi teh. Sing hayang apal mah. Bos abdi teh. Bager Gatotkaca teh gaduh usaha hayam bulir. Kan aduh kan hapunten abdi kan guys aya naon si ribut-ribut weh kadlarasan kan agankeun patroli benernya. Iya kaula keur patroli kaula ngadenge ti awang-awang aya naon aya kaributan kan di pasar teh. Geus ieu aing. Kasang tukang naon? Kasang tukang mah ieu teh. Ti mimiti mah tukang hayam. Ti tukang hayam teh mere upeti.
Tuluy we ke tukang basreng mapai kabehan teu mere ut peti eta ka preman. Ai kitu. Atunya teh ngamuk premanna. Teu dibere duit. Teh dibere duit. Tewak. Mangga siap. Iyo. Tewak pot. Sok sia anjir kurang ajar. Bola naon? Ieu juragan anom wes. Bawa butana siap. Ayo siap. Aduh, ampun bang. Ayo sia ditewak sieun aya polisi mah meureun sia teh. Aduh, Ayo sia milu jangan milu. Bot, nawa, bawa ka dieu. Siap agan siap. Nyangkakeun agan itah ieu ngarusuh teh. Abada si cepot. Aya di pengker. Ruat, bawa ka dieu sekalian. Siap. Hei, bawa ke dia. Siap. Alah, lagi berat ima euy. Berat ima euy. Elah sakedeung. Ayo. Aduh, gan, tah ieu nu ngaruksak teh gan. Iya. Aja heula hiji-hijina. Siap. Interogasi. Mundur. Aing hese keur diuk. Cenah mundur. Ah, kuring mah di tukang we nyusul si gareng teh ka mana si gareng. Heeh. Ayo, sia. Udang. Udang sia. Lain ieu sia teuing euy diuk euy. Ah. Udang. Aduh. Geus ya. Udang. Yo nyanyi sia. Mana tahan. Geus ya. Aduh. Udang. Aduh. Alah. Punten juragan. Udang. Gandeng sia. Gandeng geus cing. Ieu. Si laing nu ngaruksak pasar.
Subuhun juragan. Kasang tukang na ngaruksak pasar raut. Silaing di pasar salaku laut. Pami abdi makasang tukang nanya eta di pasar tete masih upeti ke jisim abdi. Abdi tete salaku keamanan, gus keamanan naon. Di negara marta keamanan geus puguh. Jalaina silaing. Jadi keamanan pura-pura berdia. Yang kepentingan masing-masing. Ngaku sih. Aduh, ngaku sia Anton. Ngaku ton. Sia. Aing sia yang serikeun tadi sia. Beungeut sia tah hejo. Sia buuk. Beungeut sia hejo tah. Jika wede kamunding sia sok. Aduh ampun, ampun. Buk sia tah. Jika bulu buk si beka sia. Aduh. Ampun. Oh sia nyaho sia teh. Ini teh huntu urang eteng nyaho teh keur nyeri huntu nyaho aing ge. Huntu urang eteng keur nyeri huntu nyaho teh ge. Aduh, ampun. Gus. Sok sia kedal anu kedal. Mangga Gusti, hapunten sada acada. Abdi teh saleres namanya, abdi teh sok numput palak di pasar sareng ieup. Rerencangan abdi si buluk namina. Sok pulak-palak di pasar. Nah, tu teh gawe matak eta mang. Urang teh sakalian we rek nagih janji ka Gusti. Janji naon? Janji yang di mana cenah? Zaman kiwari mengenaan pagawean teh loba lapangan pekerjaan. Babari neangan gawe. Tapi buktina ieu abdi pengangguran Gusti. Hese capek abdi teh Gusti. Capek neangan gawe kadieu teh ditarima Gusti. Ite kumaha tanggung jawabna ongkoh kudu sejahterangan neangan gawe oge hese dibatasi kudu aya pengalaman 1 tahun umur dibatas kumaha Gusti teh hese ka abdi mun rakyat leutik Gusti eta Gusti. Sumuhun Gusti. Abdi teh da ieu teh pekerjaan maloba. Pengalaman kudu pengalaman heula 1 tahun. Pada gawe kudu aya duit. Nah ongko urang dari neangan gawe aya kudu mere duit. Mata lieur Gusti. Pugu keur butuh aya ditanyakeun aya sabaraha juta cenah. Lieur Gusti. Komo aya mah pada bisa gawe boga gaji hargaan raraek. Hese ite Gusti keur kaum abdi manu leutik. Ai kitu mah euy. Anjing bokelek euy. Eta Gusti pang lama abdi kikieuan teh. Pang na can aya di ayeuna teh babaturan abdi teh loba nu pagawean kaos abdi jeung sieu. Preman jadi pemegal jadi tukang maling kualatan hese neangan gawe. Pang nama ieu teh Gusti nuhunkeun jalan kaluarna. Naon? Ku ayana selot. Hese Gusti, eta teh pada menang duit kanu kitu. Situsna hapus Gusti. Da pamarentah nu boga ieuna. Sumuhun Gusti. Abada-badan ayeuna teh sok kagoda kudu kitu ongko Gusti. Tuluy
nya pang nama eta abdi mah Gusti bang nama abdi kikian teh hese dengan gawe atuh ieu teh ka Gusti panuhun atuh tong di naon tong hese teuing dengan gawe keur abdi mah nu hese buka lapangan kerja teh ulah nu wah kudu boga sertifikat itu ya wah boro-boro abdi boro-boro kan abdi Gusti kudu boga itu inilah fotokopi itu inilah wah jeung sajabana hese Gusti dengan gawe boro itu imah ge teu boga heueuh Gusti eta Gusti keluhan abdi mah di bangsa Denawa Gusti ieu lamun kitu carana si laing tetep menang hukum aku do aduh Gusti ampunten abdi Gusti ieu diampura ku aing masalah pagawean mah ngan tanggung jawab pasan geus diwat-awat ku maneh siap abdi mah siap ngong abdi nyuwunkeun jalan keluarna tina pagawean Gusti aing erek rapat ngayakeun rapat heula da marta lamun kitu carana ku aing disampaikeun ka raja kaula mangga nuhun Gusti nuhun gan ai abdi teh dibere gawe kan pan sia mah geus gawe da marta oh sia mohonnya duh hese euy aing ngadenge batu rek gawe teh sok hayang milu gawe dewek euy heeh sok hayang menang gaji heeh aduh nuhun pamit itu carana mah Gusti ya pot lan aduh lho euy aya ya cek aing oge menang bangsat menang preman pasti gajian cair ya alah gawe bro aduh dong digitu-gitu mang nyeri hati mang ulah gitu buat cuma kan ayo nagan teh ulah rek pamit wayahna tah bisa ya pertanyaan mah buta-buta langsung kau rek ngacuk-cuk kana kamar tah oh mangga kan Anton aduh naon mang aji waduk naon goblok sia lain jual aji waduk sia bos gitu bos itu mah aya naon bos sia dengekeun eta naon euy yo dengekeun naon mang lah urang teh kahiji kajeun kitu mah ngomong ka pamarentah ngeluh mah kajeun boleh da uing oge sarua jalma susah si cepot oge ngan salaku urang ya urang bukan boga pikiran lamun neangan gawe ka itu ka dieu teu meunang heuk atuh urangna sorangan kudu kreatif deut milu buburuh ka sawah milu tatanen eta mangpaatkeun pagawean nu kitu oge da sarua wae da hirup sarua aduh da kumaha mang urang mau tatanen detek kuat nyeuleut ieuna duitna aya geus gajihan teh jeung duit batur dicokot bahaya atuh kitu mah tah urang na sorangan nu kudu pinter neangan gawe lapangan pekerjaan mah loba nah emang sarua na masuk kararese neangan gawe kan orang kudu kreatif mun bisa mah urang nu muka lapangan pekerjaan urang jadi bosna eta saeutik non kudu mahi rea kudunya sa eta euy aduh nuhun aji waduk bos nuhun bos kadengen tukang oh siap bos siap bade mau naon bos ku abdi pangmeserkeun embung sia mah duit ieu duit menang malak sia mah eno ka itu bantuan tu warga nu keur beberes geus engke dibejaan ku si Gareng jeung si Dawala geus tobat gitu wala naon ka dieu naon sih
naon eta anterkeun ka mana ka neraka jahanam lain sih teh jawab ka neraka sih teh ulah kita heureuna sieun nah lain dia anterkeun ka mana itu tanggung jawab pasar geus oh siap ka dieu bro halo tuturkeun halo kawana ka dieu Aduh nun Mang ayo siap ayo aya wae kejadian yang rada eungap euy jawaban ayeuna mah emang hese geuning pagawean teh euy tapi da balik deui ka urangna sabenerna namanya mun urangna kreatif eta urangna kreatif urangna loba ide mah mun aya urangna motekar mah mudah-mudahan we bisa muka lapangan kerja ngebantuan babaturan